Bismillah jadi ngawitan mugi di tebih kena setan nu ngagoda ngadeketan ngaganggu kasalamatan masjid mimiti di dunia nyaeta Masjidil Haram keur nempuh 2 jamaah kudu cuma teka masjid lamun manang kabungahan Pak Haji Dimyati atawa menang kasusah caritakeun parikhlas di masjid atuh tempatna masjid teh keur nempuh 2 jamaah di dunya jeung di akhirat boga ilmu nu mangpaat Pak Haji koncar keur beukeuh dunya akhirat masjid teh tempat ibadah cirina jalma nu bagja hatena cuman tarikan waktu beurang da waktu penting salat fardu teh di masjid apa wakil dama ngarah berkah berjamaah salat sunat tu di bumina kajaba kaum ibuna lamun menang kabungan atawa menang kasusah caritakeun eta bari ikhlas di masjid dulur atuh tempatna ari masjid teh nyaeta keur nempuh eta 2 zaman di dunya jeung di akhirat boga dunya akhirat Bismillah jadi ngawitan mugi di tebih kena